Baheulana aya hiji rada besar asupna Nyikdi. Ieu teh sanya nama nenekna. Ngaran sajatina nyaeta Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan gumedna. Geus saya nu bilep deui kana kakumedanana. Kakayaanana bro di juru bro di pantau. Lah iya kita imam. Kacaturkeun kerusum panen di ditu di dieu ceuyah di Baruat. Patani ka ditu ka dieu putuskeun eta pare nu kacida roban. Nggak usah. Bohong. Udah, gue usah kita. Suara. Nabila. Nabila. Patani di mana Gar, Nabila kok itu bicara. Nabila. Sangkan dina kahirupan dengan pabaca. Di Tuan Tanah. Eta topi apa kapal UFO? Cikurang yang di badan. Kapal UFO dong. Ini bisa aja banyak anak. Saha? Berapa? Kemarin kita latihan kami 8:30. Marina ini keluar. Terilah datang ngintip. Centeng. Dia yang datang. Biasanya petani-petani itu sudah pakai. Kadek udah ditaikannya duduk hargana. Di atas ini kita bawa ini di luar. Nah, Caca yang bagus tuh. Daya kawan. Cocok. Mas ikat demplon. Netizen. Juga bilang. Terus gue pengen. Centeng. Kumaha ya? Ari pare geus beli kabeh. Atos nih, beli lagi. Minum pakai, malah nanti kalau berasa keluar dari kita. Masa kedan deui maranehna bakalan kabeh akan pare. Terus pare lagi ka urang-urang bakalan lebih beunghar. Alus tepokeun tuluy kabeh tanah tadi ulah nepi ka jual pare ka sejen. Ini Yang itu Pina. Sababaraha minggu saeunggeusna kabeh para petani kabeh akan beas. Para petani kabingungan. Kunaon ieu? Akang cenah beas saya ayeuna urang kudu meuli ka ieu di tanggal 4 di kali 5. ya ini kudu pada sabar, ada orang pas sampai. Situ lucu. Gimana? Tapi kumisnya itu seksi. Ya Allah. Panas-panas sama sore, tutup desa
yang ini nih kelompok anak penumpang. Manehna melewatan 5 warga dari kemenangan ke kamu.